dongeng teh naon atuh? Nya eta we cik urang ge anu ti peuting dinu poek. Naon? Dinu poek pan di la kampung mah jeung eueuh batre jeung eueuh naon. Itu aya jelema tidak aya jelema sieuna sok akrab we kalem. Terus di mana Din? Cek itu teh, ulin ceng. Ari geus jauh aing malin Udin, paduli aing ngelih ceng. Isahan ngarobrol nya. Bakat sieuna dinu poek mana Din? Ceng. Geus jauh aing malin Udin, paduli aing ngelih ceng. Jadi saha sebenarnya tuh. Urang mah dongeng nu favorit mah aki-aki. Aki-aki dina kapal. Dina kapal teh kapal keur ngariung dina kapal laut. Nah tuh ai gejebur teh jelema ti gejebur. Eueun wani nulungan da wani jago ngojay. Itu tulungan. Eueun bisa aya aki-aki saurang gajeleng, kerwek, tewak. Wah, aduh cek sareu. Alungan tambang, dialungan ku tambang, tewak naik kana kaluhur ka bawah eta kabeh pada muji ka aki-aki. Waduh terima kasih benerun aki mah jiwa pahlawan. Lamun teu dituun aki mah cilaka. Eta di paruji kitu di palotret kalah gegebes. Cicing aja dog lain nuhun-nuhun. Saat tadi nyuntrungkeun aing. Siareng lain dulu. Aya nu jokrok teu ada. Aduh, dongeng aing teh ya. Teh geuning anu. Dongeng nu mana urang nu dina kereta api. Tukang kupat tahu ya. Tukang kupat tahu. Sisi rea keur ngumah piring, piring baneran lawan beureum. Beres rumah dikebut-kebut kereta api ngaliwat. Reuwas atuh teh masinis. Sugan teh tanda bahaya di rem truk begitu eureun nolong. Aya naon Mang? Da aya naon kantun bumbu unggul. Goblok siapa? Mana wae. Maksudna mana bariskeun sakola anu teu sieun ku pamajikan baris ngeuning beureuh. Oh. Pan aya dikumpulkeun cenah di hiji kampung teh. Kabeh lalaki salemur teh satesa dikumpulkeun di lapang. Cek bapak lurahna teh. Urang pisahkeun euy. Lalaki anu teh sieun ku pamajikan ka belah kenca. Anu sieun ka katuhu. Kabeh atuh ka katuhu berarti pan sieun kabeh ku pamajikan. An aya hiji saurang belah kenca. Dipuji wanian ieu mah. Kunaon maneh milih di dieu? Duka atuh da dipilih orang kupun bojo. Heuh sia ge di ditu. Baru dipuji wah ieu jelema wanian. Teh sieun ku pamajikan. Maneh kunaon di dieu? Duka da dipilih orang kupun bojo. Heuh sia ge ka itu. Aduh, dongeng teh lobana teh euy. Resep dengan kabungah dongeng mah. Nya atuh aya dongeng mah kudu gitu. Aya jawara duapan pasea euy. Wah, pasea. Makaning geus mumusuhan setahun-tahun duanana jago. Atuh teh kira-kira eta mah kabeneran pisan nu tes jamatan. Rek mundur gengsi, bet pas samprok di tengah-tengah. Wah, serepetnya buat bedog nu saurang. Waduh, ieu cilaka cenah ieu. Anu saurang deui sarua euy. Bet teh di kabeneran pan mawana mawa peso blati. Wah, waduh ieu mah pilibuteun. Teu siap bedog teu nyebut bedog hareup. Sia nyaonon ieu? Bedog. Ari ieu blati tuku tama ayu. Ai sugan teh gelut. Plong teh duanana ngemplong. Ieu pasti jawarana orang Jatayu ya. Aduh. Tak aya jawara mah turna maneh geus ngadenge dongeng jelema nu jago. Jagoan. Anu gegebegan. Lain jagoan ieu mah. Mawa duit euy di karungan. Makaning geus hampir maju ka peuting. Aduh kumaha lamun aya rampau. Tapi bismillah we kumangke. Buat bener di tempat nu sepi rampau 5an lalaki. Cung jeleng nyarep marawa bedog. Ditingker kabeh. Eureun sia nyaho aing naon? Tapi eta pura-purana eta nenang-nenangkeun maneh, rek nanaonan maneh kikieuan ka dewek. Reuwas eta nu marawa bedog. Ya pasti nu mawa duit teh jawara. Deuk naon sia teh kikieuan? Marawa bedog dikira aing sieun. Kadek aing, sok nyampurkeun malunur kabeh. Allah cenah. Kadek na sia malunur. Teu wani ti hareup ti tukang sia. Malik ka tukang. Agus ka tukang meureun warani, pupet ngararadek. Geus ya, geus. Hae aing. Sugan teh jago. Hae aing. Ade sararea ge bisa. Duh. Halah. Oh, dah hari dongeng mah. Tuh nya pae. Ada dongeng mah tuh euy. Loba. Urang sok inget dongeng-dongeng mah. Baheula anu paling favorit urang teh dongeng teh naon euy? Tukang celep.
Lain lu curug na eta teh. Lain tukang celep aing nu peukeuh mah. Sama kemudian. Oh, tukang celep. Hiji mang saya bangsat mau kaloteng. Berenang loteng na teh bobo. Janelana teh kusena rusak. Di kosewat teh bangsat teh labu ka handap. Tut pae bangsat. Teu bakat kusieun dagang pae. Keluargana menuntut kana boga iman. Tidak ridho ini sampai meninggal, terpaksa dilaporkan ke pengadilan. Ke pengadilan akhirnya nu boga imah ieu kudu dihukum gantung supaya pae sarua. Ceuk nu boga imah ulah nyalahkeun sim kuring galin saya nu salah mah. Anu salah mah tukang kai anu nyieun kusen ieu. Teu balik nyieunna matak jelema ti soredat. Dipanggil tukang kai, sia kudu digantung. Cek tukang kai tong nyalahkeun abdi. Tah awe tatangga nu baju beureum. Nu baju oranye. Nah, abdi nyelep baju komenat, cek abdi hejo, nah dicelepna oranye. Lantaran katempos yang ngaganggu itu. Aya wae awewe eta teh make baju oranye. Awen baju oranye dipanggil, sia kudu dihukum gantung. Cek awen oranye ulah nyalakeun abdi nu salah mah tukang celep, Pak. Nah, abdi pan hayang baju teh saresna oranye, hayang hejo, nah nganu dicelep oranye. Tukang celep dipanggil, sia kudu digantung. Ngabantah ka itu ka dieu, eueuh alasan terpaksa kudu digantung. Digantung aidar teh algojon teh jelema belegu. Tukang celep na jangkung ai tihang gantungana penek. Atuh teu ngagantung teh pae-pae. Cek hakim geus dihukum we. Hese Pak cenah. Nah, jangkung teuing nya jelemana ai sia bodo-bodo teuing neangan tukang celep penek. Tukang celep penek keur nyelep, hayo milu we. Naon? Digantung sia. Naon dosa abdi penek sia. Barang geus digantung teh atos tuh adil karo saudayana adil. Nah, pada eta alasan abdi naon make dihukum penek sia. Eta hukum meni gampang gitu nya Trun. Zaman ayeuna mah hukum teh Model kitu. Ada kitu doaina Kang. hah Hukum ayeuna di urang teh model kitu. nya sigana mah Nya kan zaman Waktu kalau kecita. Hukum teh kacida gampangna. Nya. Tah zaman ayeuna mah hukum teh teu hese. nya ta eta Ada sultan seperti nya mending siga si Abu Nawas nya nya. kaitu ka dieu mamawa panto mobil. Kubatur teh dising-sirikeun ai maneh jiga nu lieur nya kaitu ka dieu mamawa panto mobil naon gunana da sia anu teu ngarti mah aing mah panto mobil ngahaja lamun hareudang buka kacana tiris teto karti bari ngagidi ai sia Lugunya ya filosofi. tenang atuh dah meureun ari kitu mah ngeunaheun pan tah ieu mata aya dongeng mah euy da ada kumaha dongeng mah kitu kabeh ge tah pan aya dokter jiwa mah karunekeun ka ceurik Kumaha atuh Kang? nya aya nu sakit jiwa meureunang terekel naik kana tiang listrik Tuh. jota coretan make spidol citikik seri sorangan turun deui we datang baturna saurang naik ka luhur maca turun deui si jerian opatan limaan turun cek dokter ieu naon sia jaring sirikeun panasaran naik ta dokter barang geus nepi dina tungtung da tulisan tah ieu tungtung tiang listrik teh goblok sugan teh penting aya deui dongeng nu gelo mah dokter euy tengah peuting jam 1 jam 2 lah dokter ditelepon kering ieu sareng dokter mohon aya naon ieu adi bade nyungkeun tulung dok kunaon babaturan abdi nuju ngalereskeun bohlam ka setrum cek dokter teh atuh maneh udah cicing atuh har apa abdi mau bohlam ini nelpon lieu ya sare deui eta dokter apa abdi mau bohlam itu aya deui saru anu kitu datang ka dokter jiwa euy abdi bade nyungkeun tulung cenah dok abdi teh gaduh dulur sok rasaan teu normal ulun teu normalna kumaha sok ngarasa dirina jadi patlot sok ngarasa dirina jadi patlot manya bawa dulu na ka dieu dicanak ya ge bari ngalurkeun patot tina jaket tah ieu sia